Tepang deui sareng simkuring di ieu kanal. Dina danget ieu urang medar perkawis kaulinan barudak. Naon ari kaulinan barudak teh? Kaulinan barudak nyaeta kamonesan atanapi kaparigelan nu mindeng dilakukeun ku barudak. Pami dina basa Indonesia, kaulinan barudak teh disebatna permainan anak. Kaulinan barudak teh rea rupana di tatar Sunda. Papasingan atawa klasifikasina kabagi jadi 3 bagian. Nu kahiji aya kaulinan barudak dumasar kana jumlah pamaenna. Nu kadua papasingan kaulinan barudak dumasar kana jalmana. Sarta nu pamungkas kaulinan barudak dumasar kana prak-prakanana. Dumasar jumlah pamaenna, kaulinan barudak teh kabagi deui jadi 3 rupa. Nu kahiji aya kaulinan nu bisa dipaenkeun cukup ku sorangan, saperti kaulinan langlayangan. Tiasa diperhatikeun kumaha gambar nu nuju mainkeun langlayangannya. Nu kadua aya kaulinan nu bisa dipaenkeun ku duaan, sapertos kaulinan congklak. Sareng nu katilu kaulinan nu kudu dipaenkeun ku lobaan. Contona sapertos kaulinan galah. Atanapi tiasa disebut oge galah asin. Salajengna aya kaulinan barudak nu diklasifikasikeun dumasar kana jalma nu maenna. Nu kahiji aya kaulinan budak awewe sapertos beklen atawa simar. Anu kadua kaulinan budak lalaki. Contona aya kaulinan ngadu kaleci. Anu katilu kaulinan budak awewe jeung budak lalaki. Jadi tiasa gabungnya di dieu mah. Contoh kaulinanna aya kaulinan oray-orayan. Pamungkas aya papasingan kaulinan barudak dumasar kana prak-prakanana. Nu kahiji aya kaulinan nu dipaenkeun make kakawihan. Contona aya kaulinan paciwit-ciwit lutung. Tah, upama kaulinan nu make kakawihan mah eta teh kaasup kana kaulinan kasenian. Nu kadua aya kaulinan nu teu make kakawihan. Tah contona mah kaulinanna teh egrang atawa jajangkungan. Kaulinan nu teu make kakawihan mah kaasupna teh kana olahraga. Tadi disebatkeun aya nu namina kakawihan. Ayeuna naon atuh ari kakawihan teh? Kakawihan atawa kawih murangkalih nyaeta sakur lalaguan nu aya dina kaulinan barudak. Iraha wae dilagukeunna kakawihan teh. Kakawihan dilagukeun di antara 2 waktu. Anu kahiji aya nu samemeh atawa saacan prung maen. Anu kadua aya nu bari maen. Anu dilagukeun samemeh prung maen di antarana aya hompimpah atawa pakcing nu tujuanna pikeun nangtukeun saha heula nu maen mimiti. Sedengkeun kakawihan nu dilagukeun bari maen mah dilagukeunna teh utuh ti awal nepi ka akhir kaulinan. Mugia rerencangan sadaya tiasa pahamnya kana pedara nu didugikeun dina danget ieu. Wilujeng tepang deui dina video salajengna. Hatur nuhun.